Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih maqam indallah, mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia, nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah. Nomor kedua makhluk riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacan tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga batur nyawat urang bendu can boga makom jelema nu kos kitu. Lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis eta mah kiai ojek nu kos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal teu diberkatan atuh geus ngacok jauh kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk. Urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun malah aya jentulna teh oh hiji aja minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan. Ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikaridho ku Allah turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, turutan Sayyidina Umar, turutan Sayyidina Utsman. Geus lumayan nya bisa dapat zuhud dina dunia, geus nyai-nyayan ku hari ibadah. Nu kamari di mana si khusyuk teh niagan khusyuk moal kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga Avanza Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang Avanza kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan boga pemajikan lain dinikmati saya belah ya orang urus wari japur kutut jadi pandian diurus pandian urus jadi bagus ulah sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang geus bae lah ibadah mah eta bae hiji satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang ditoel nang karak atung geus teu kudu neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkum. Wah, ieu geus lain garasi ya. Tah. Nah, ieu mah maksudna kan lain deuk sesenangan. Tetapi deuk ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk urang di kitu uslahan. Padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah.
ketika orang boga masalah menang ninggalkan makhluk masalahna deka Allah kuari geus bisa eta tidinya ge ibadah geus mawaan naon sababna si urang ko ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia cinta makhluk mawaan ke ibadah asal maksudna ka Allah mawaan hayang sorangan kuari ngageser sorangan embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah resep biasa urang mun maca sholawat resep biasa mun zikir salat eta dengan sendirina ko nikmat dan can datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh di dialah urang terus ngopena nafsu ulah nutur nafsu kahiji kadua geus beres nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bitaba'iyati li nafsi wa hawa kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deungeut cara PKS moal bisa PKS tinggal PKS wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garangana samping ka luhur cara potongan Cianjuran emang bisa husu ku kitu lamun bisa husu ku kitu mah meureun urang Cianjur harusu buktina jan biasa-biasa bae kita ngalengitkeun ria posisi ria teu nyaho kita ngalengitkeun ujub posisi ujub teu nyaho jalan ngalengitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang naon mangga balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae naon ge mah pentetangga sok hayang berkat-berkat geus beres basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat nyana nu ceramah ngomong jeung babaturan kasing salah mulai ngomong gitu emang dia meunang di dieu henteu lah kajeun karena Allah bae kiamat tujuhna moal hadir lah eta penyakit eta kos gitu nah ieu kan hese nah eueuh di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon yang teu sarua ajeuna dek qadiriyah mangga anak sabandiyah mangga ada tijaniyah hegae aya usmaniyah mangga rifaiyah nawawiyah rozaqiyah teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu ya Allah ya Rabbi ninggalkan dunia mangges tinggalkan makhluk mangges tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur nafsu nutur kahayang pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajen kumaha ke kiai aya nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaran jinnya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba tuh jadinya batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak naon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol-tolol teuing sia deka Allah teu bisa teu beunang kos kitu
urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah. Urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah. Aing bingung merena cek Allah. Ieu hayang kitu hayang aya ibadah henteu. Tapi sih ada aya di bab syariat tuh mangga bae sebab itu ibadah. Tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diaturkeun izin qalbu. Ari syariat mah hayo bae. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil terus qabla dumaina nas'aluka hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa faizal hisab. Parawat cek Allah teh pepentaan gitu kan. Kemudian kabladina Allahumma ya ghani wa aghnina ya Allah aghnina ya Allah aghnina ya bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Terus bae kabladina Allahumma rzuqni ya Allah terus geus ya Allah ambalaya amat apa minta. Mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah. Eta teh aya kos kituan teh kiai teh. Aya di syariat mah masalah geus. Ayo bae satungtung nu talar dibanjung hizib-hizibna. Hizib ge dipake ngariung bloon. Kipu doli tolol. Hizib dipangi dipake ngariung. Ambo tambah hizib nasor emang de perang. Wow, pahala jasa. Nah, di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ngadengikeun opek bae. Masyarakat kan geus kieu yeuh. Terus kieu bae asana ieu mah geusan turun kan ka handap. Pajar deuk geusan naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Ieu keur carita syariatna atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talak atuh dikabehkeun bae terus. Di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu. Ngarayu teh ngaranna ka Allah. Cek Allah itu kudu dirayu. Sesuk rayu ka aing cek Allah teh. Sapasna ahli thariqah. Moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya. Moal aya. Sadunya ieu isin. Isin ka Gusti Allah. Pas teh ieu makom naon ieu? Oh ieu makomna ngariung salamet ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabladieuna mah geus hiji bae doana. Allahumma amin amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallu alhamdulillah. Ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah. Ke ngariung ditu kitu deui. Masyarakat teh kanyahueun teu talar doa teh mah kiai. Ajudan masalah. Ajang teuing masyarakat embung. Pendek teuing kitu keneh. Kos awewe panjang teuing embung cek cenah tuh. Ai keterlaluan mah panjangna. Pendek teuing komo seutet. Sia mah sok aju ka mana bae heran ieu mah. Nai nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu. Urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti. Sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu. Ulah-ulah orang hayang soal rizki, ulah-ulah orang hayang sehat, ulah-ulah yang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh. Moal boga makom indallah moal wajib jujung kelak moal bisa. Teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang. Aya teh cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi. Ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mah ngahormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun kitu sorangan mah deuk ka sorgakeun mangga deuk ka nerakakeun mangga janu Allah ieu. Eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener coba-coba aing deuk kitu teu siap. Besi ka neraka. Aing teu siap biasa. Berarti nafsu keneh. Nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Makmun eta Ki Makmun anu ngaranna Cibarusa. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Oh, borok di dieu. Gede borok. Bilatungan.
Di Tangerang ge aya keur ieu Habib lamun Jumat di dieu lamun Jumat di dieu di Ciloa kulak besok deket jana gagar bae kurak awak mah kurak ya mun salat Jumat ke jana Allahu Akbar di dieu kudu gagar ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah dising-sirikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan abah nya mah diukna ge ditihang bae Jumat milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagar bab turunnya na ruku naon nya mah gagar tapi geus dibejaan sing ade guys ieu mah keur carita kita di Bekasi buruk nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabilatungna dicokotan gunyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna misuhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui diasup-asupkeun deui kitu bae teh nyana asal wudu dikaluar-luarkeun dipoelan bilatung asupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya ki ja kiai lain banyak nu ki bae gitu ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ngan kayanya makhluk Allah menangieun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareun nyana lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang ka dieu hayo coba je aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu ki eta leho bisnam Allah oh nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu loba lamun lain wali Allah mah moal bisa emang kumaha gitu di dinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana jadi kepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakara gering saminggu wae ge cak Allah geus gusti-gustian je emang naon nafsu pernah ketika nafsu geus eueuh gering bae tuh janu Allah janu sehat ge wae dicokot bae cenah aing rek dicokot ku gering ya teu mangga teh teuing janu Allah ieu je kumaha ngomong urang keur ngaji bener ente dibere we gering duak wae aja bae ente cai lah kadukun lah je bebeja pu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu bawa obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncang ieu kumaha urang nafsu tah ieu baboro-boro hayang surga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhia bihi lal hawa teh moal pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun modal kos kitu teh dicoba kapan ku Tuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara penting tarasana di mana cek Tuan Syekh Abdul tuh di jembatan kurang di menta-menta untuk penan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kek ukul ada dicoba ku Tuhan saya ngejennya keur hees batokna dipiceun bleng bae kapiruna udah nges jana biasa di koperasi action nyana neteangan ku jana batok aing ke mana ya batok aing ke mana nanyakeun ke sekitar eta batok aing ke mana
bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh ka pirunan saha eta jelema nu micun naonan berarti usaha aing bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal ngangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana deuk boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae diteangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata aya nyokot moal diteangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu dianu bahwa eta emas teh aya nu malingan teh sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuhan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu dikir coba ayo aja jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na ka dinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Batul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya dunia aya makhluk kan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lain nang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat ku kula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere encan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali tembung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandeg ngabdi we ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali guys urang gua mah ulah sok ngadoa jannah gitu ulah guys Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah sebab eta hawa nafsu emang hayang sorga mah hayang nafsu tungtung nama orang ngadoa ayatan teh di neraka keun gerger ulah saturut-turut kudaya nu nungtu aya jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat bare aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana usaha kula amruk supaya minyak deui munggah aja tuh sok kabalinger mama tupan dunia geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuhan saya teu bener cenah ieu cakatenya ulah sok tunjuk jurhat teh sakara teu bener teh kana ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah di mana Baitullah eta qalbu teh Baitullah sok datangan ta qalbu beureum bedak bentar aya eueuh qalbu renungkeun ku hate aya kalbu bentak aya kalbuan kan aya
di jero kalbu maneh aya dunia nu leungit araya kabeh mun anu hayang ngembalikeun dunia geus benta tulungkan maneh ka kiai anu bener aju kiai lu teu bisa enggan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ge ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunia menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah geura ka Allah geura deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek gana teh atuh teu bisa kula makos kitu salaman beat geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubung cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jari hiji kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh kuku cuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wau jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga naon nyebut sugih cak nu ngadengekeun umum surut sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula diudag-udag goreng kocomberan kata ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu orenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pantadi ge teh ka Allah teh nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot menang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat ya ka aing bersyukur mun aing getepur sia depan kieu blon teh mangkos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua ketolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadaksi sia ti bodoh ka pinter teh kapan nang aing eta kiai jahanam teman kiai teu beres teh kiai kuari mah mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul 5 kiai engke nyanang nyieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kiai torikoh moal kos kitu eta bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengen punyana nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru rimpah pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam wah bagus Assalamualaikum Waalaikumsalam ini kemana abdi jadi masantren jadi mau pondok ke kampung pondok beras itu tuh aya pondok kiai aja pendi di situ bisa dagang karung saya di situ mah oh ulah ka dieu pondok waktu ka ditu di dieu mah henteu jelas segera dia ngajina ge letik teu endeuh ge diulah-ulah ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dinya supaya jara di jelema orang nyanana ge teu lain jadi jelema ieu jurig Tuan saya mah dikitukeun ge bu mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun dicarekan ulah ka mama ka Allah
mbak teh ya ieu teh neuk nuntun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon sebabnya na menikmati kana kangeunahan eta nafsuna. Ieu keur carita nafsu urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nya menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, jakira teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha piceun we nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang hendak nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit hendak kumaha sia ikrar dihareupeun aing cak Allah bahwa sia teh hendak ninggalkeun dunia kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing hendak kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah kuari sia menyikapi dunia nu ku sia hendak ditinggalkeun kumaha sanggeusna kos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar hendak tinggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang ditinggalkeun dunia jadi coba. Ketika orang meninggalkan makhluk dararatang berang peting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkeun makhluk dek ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk di berbagai lapisan masyarakat mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia ditinggalkeun makhluk dek ka aing. Ketika ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana keindahan jeung kangeunahan. Model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat cek kana horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yuri teu badak deuk jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir dek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ieu anu ngabimbing urang menuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ilmu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedangkan sanguna bulog asal ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh urusan lasapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah nu kos kitu mah tama sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutik sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorang awas ya urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong melulu pegede gedena bohong pedagang pejabat gitu kayak mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya bisa di kantong aing kabeh da bagus gara itu bang tengah bohong di tanggal luar hahaha bae moal teu ku galedeg di dieu
nggak bohong ke pamajikan, nggak bohong ke anak temenan, nggak bohong ke tetangga, nggak bohong. Tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uslah ka luhur teh mah kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh nu diangkat teh keur bejeuna masyarakat kabeh ge. Atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur dijeroseun je diangkat dibere kalimatan wusul ilallah teh ka pangijeng Allah teh dijeroseun. Ka pangijeng Allah teh dijeroseun seuneu sakitu panasna justru kalimatan jeung Kangjeng Nabi Ibrahim mah. Tara aya jelema diangkat jadi wali di Spring Bread. Moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur Spring Bread keur kikieun teh diangkat engkau adalah wali. Komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah gengke teh dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah usul ilallah. Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seun, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina wabeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah. Sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina. Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat, diangkat jadi rasul. Dihina di edan-edan, Hud edan. Habib Rozak edan anyar. Coba kos gitu. Saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh, abdi nang Allah, masyarakat nang Allah nyanggakeun sadaya-daya. Diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti, atuh abdi kieu ka Gusti, supaya toge bakal maut ka Gusti. Geus teu aya dampakna naon? Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Eueuh, rasul teu usul ilallah. Atuh urang sebagai umatna atuh usulkeun ka Gusti Allah, ngobrol jeung Allah, loh. Ndek ka mana? Ndek kondangan. Ya mau usul ke Allah sih kos gitu. Udah ada bantak. Nah, carana iyalah kudu dihitung-hitung ku guru mursyid. Nah, ieu carana mahfudun bitabaiyah. Boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktek teh hayang sorga baya nafsu. Ketika di awak urang ieu aya nyeri dipiceun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae. Atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat teh ketika jelema geus deuk ka hakikat itu meunang. Datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun. Teu bisa kanjeng gua kumaha. Berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan. Jang usul ilallah kumaha carana? Allah engke mere. Mungkin kesulitan dunia, mungkin urang digeringkeun, mungkin jelema arindit ti urang. Atuh Kangjeng Nabi Ayub bae ge atuh pan dihina, kemudian disilipkeun di hadapan gunung, jelema kabauan kabeh, batur nyalingkir, kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub, tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna nu setia ka Kangjeng Nabi Ayub. Kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub bisi maneh riweuh malos bae ka ditu, kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana usul ilallah. Tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali aduh kur naik motor miong mang. Wah ieu lalakon tetep bae kudu suluk kajen guru kumaha ge ngan mungkin beda-beda ieu mah keur carita metode. Aya jelema anu kaduluna hehebatan tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih. Asugan bae ente nu eta atuh. Jelema geus diangkat jadi wali morosot
ngegejubar deui pangkatna coplok hiji ku sebab bisa babil harfi pagaweanana nyana anu tatadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah mah geuneuh malekmet aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depak ibadah yang diangkat jadi MUI ibadah yang diangkat jadi ketua NU ibadahna hayang boga Avanza ibadahna ceramahna hayang kebeuli Fortuner atawan teu hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU atau aing mendek partisipasi baik itu kene di negara aing mendek berjuang bae Allah manyaun ieu ngan aing masukan we ku ayana kitu dibere kamulyaan ku Gusti Allah sarua morosot hayang mulia hayang agung hayang di kiai-kiai naik hayang di buya-buya mun ngariung gelasna dua nyana marah hayang opat leg-leg ku sia gelas nyana mah keur ngaji ge ngopi bae ieu teu beres wa huwal abdu su hamba joret nomor kedua makhfudun bil idhofat nyana makhfud andap yani ngegejebur ku sebab diidhofatkeun al arazil was sahbati babarenganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat munggu Allah terlena nyana sebabnya na babaturanana jeung DPR miluknya na kabeleteran babaturanana jeung pamarentah nu zalim milunya na babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual kunyana 150 eta duit siluman kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah aduh eta nya gabeleteran geus kitu morosot nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan nu teu beres ka bawah sakaba-kaba almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalili man ahabba qauman usyira ma'ahu pokona mah kumaha batur diuk mantakla tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae ajeun teuing kadeuleuna hirup oreng paeh dateu saha wa manil maut yaruhallah qal ar-raqibuna fid dunya al-mahibbuna la jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajen nyana make sapari kajen nyana make sapatu herang oreng pae babarengan jeung gubernur orenganan gubernur pae babarengan jeung pengusaha orang pengusaha pae babarengan jeung kiai-kiai Golkar orang kiai modal iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran kabawa hate urang bae urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta bae urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana lantaran urang teu nyaho bawanya bae urang milu saideologi orang-orang jeung nyana pada pararae
kecuali lamun urang geus kuat ajeun teuing urang babarengan jeung sahage urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah kita ngadatangan jelema-jelema zalim jelema nu munafik boga cara tersendiri nyana dakwah nah guys sebabnya geus jadi pilihan Allah. Ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nya endahan terlena urang kumaha dongeng kibar siso 500 murid mun ngadoa ngebul kibar sisona nyahoon doa ditarima jeung teu ditarimana bahkan kibar siswa bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar siswa tapi ternyata hubu dunia nyana iyalah gara-gara cinta dunia bar siswa maut keluar tina agama Allah na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema hebat eta tergantung guruna baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik timimiti angka hiji urang dididiknya angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ke angka 2 saminggueun naik ke angka 3 saminggueun taratilah rapih jasad ngadidik guru urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis naik ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranya dipagahan ku nyana ieu nyekel kapurna kieu nyekel penana kieu dipagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendek ngeunah dina geus sia mah ka mana bae tuh nulis sih menulis keluar dari SD geus rapi tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyawan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal keluaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae di pasantren eta pasti alfiahna hebat keluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngajina mangan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik ka ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat jotos tergantung guruna itulah didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeana miring muridna ge milu miring lumantak kanyahoan asal kopea miring we pasti muridan lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur lain deui mah geus ieu mah lamun aya nu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka hadap sieun cacing ieu mah huruj teu kajahoan bagi kumaha guruna jadi kumaha kos kitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum kuari manusia geus hebat dididik peralatanana dididik perpikihanana sangkan ketika nyana urusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya
pan zahir manggeus diliwat ieu mah deuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu pikir heula besi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk urusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul urusan batin zahir teh kudu diheulakeun besi engke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teu kudu nanyakeun pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji di daerah masjid salat tanyaeun kuari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese keyakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapan tina tanda panon poe eueuh danjang nanya eueuh nyana teh nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat hah deuk jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy baitullahna di mana cek kana ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh ben kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih deuk jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat aya teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan ka cai eueuh kahimeng kuari masalah zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun beat mangga deuk ka mana maneh deuk ka Allah nah make jeung deuk ka Allah ti Allah nah ku sebab ti Allah aju deuk ka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deuk ka Allah na bener di imah dagang teu dagang endek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bohong ijen warungna ijen warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek sama kos main gaplek kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jam paranti ke polisi cokot teuing blok oh nya ijen bikin ka batur nya sia bener deuk ka Allah bener nah make deuk ka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deuk ka Allah haju ka Allah pan innalillahi pambalikan ka Allah maka dihenteu teu geja ka Allah mending ti kuari deuk ka Allah bener jadi teu ka Allah ge bakal ka Allah bae maka kuari kulang memeh dimaotkeun deuk ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia deuk ka Allah bener kegiatan di mana naon maneh kegiatan abdi teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh usah walaupun bae lumayan jadi keyakinanna teh gaji sumuhun sanggup teu jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia geus dari itu wae jadi PNS bae mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis kiat bisa jadi PNS teh pahit amat encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pahit doang endek moal endek atuh jadi PNS teh mangga bener ulah ngambang norekat ongko ngawarung ongko norekat ongko malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah hebat nang di mana sih eta nang di dalam
orang dalangnya pinter bener sih dekat Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi dekat Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah ti mana deui bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha bandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup bae guru eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jeung aun norekat ge atuh geus bae dina syariat jadi cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh mejeuna cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu emang teh hese norekat ngadengin orang torekat hei sabaruga kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk dekat Allah pan maksudna ge rojol we kiai woi mah bagus ya kiai hebat sorban ge udeng-udengna bakul lele malah aya pangkat ke Habiban jadi enak nih ge abdi aya belajar torekat pangbeatkeun ayo deka mana ya kiai ka Allah nah iya Allah pan urang azal aja minallah aju ila Allah ku Allah mending tik bari di ka Allah keun daripada ke pae kaget datang ka Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia tik bari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun ka Allah pagawean naon abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok buriwel beta sasalaman lumayan dapur-dapur TC tetep meureun gerak Allah manen gitu gerak juri ceuling gerak Allah juri teu mah tuh geus kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawanna emang maksudna kayak gitu malah gua lagi nyeun menerima siswa baru eta mah pesantren juri temen nu geus komo pesantren modern mah temen jahanam tuh urang lamun kadengi ku nyana pasti nyana ka urang nyalakeun ieu keur ngaji bab naon bejakeun keur ngaji bab syariat batu los deuk sakola di mamana ge di misro los amis di jero ieu mah keur carita deuk ka Allah boro-boro modern puguh nu pasantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh juri ye emang kumaha gitu geus ge ulah kusuk kuat beat urusan baik dari itu santri asal nu sugih degetan ai maksudnya tamat emang gitu ieu kula mah tol sia ayo balik mantap ki Abdul Halim mah baheula ki Abdul Halim mah neuk ka beat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun cenah kajian teuing ieu mah henteu mondok ieu henteu mondok mondok kan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeleuan ku ki Abdul Halim mah ieu hiji terima iman teh itu geus bae Abdul Halim mah tegas nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulamanya mah nya geus urang sampai santri sia ka ditu sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos ki Pudoli bae sia tungtu make ki Pudoli beta lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek narekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya kagenyai awak urang teh boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan ini be minallah ilallah titik
Abinyaken teken digoro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia kuaing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu abdi mah bebeneran ti luhur sausa prambot di handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti Iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus jauhan ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng butara teh jauh kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap lamun teu tani siap lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae siapa daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokoknya mah deuk kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah kumaha ge dahar atuh mah nya guru teu mere tuh siapa pan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae imah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru imah tsunami bager bantu bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngan can nyaho jalan abdi teh mama saek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa guru mama murid kita puasa guruna dahar teu waktu suku-suku ngawuduk 2 piring barang saya ting dahar beneran tadi ngawuduk dan can dahar bentuk mah berak makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu menang dahar aing nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jeung ngabibita ulah pahan aing mah dahar ge geus jauh ka Allah ai sia mah pancan jauh ka Allah nu mantak dipengkak heula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging ayam kumaha mah ditepak geura ge dak jadi kotok deui tah lamun sia geus bisa kos kitu ulos teu dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan murid blon lain gorekat edahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya mangga artinya di beat ya ieu teh ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun can bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitona lakum aduwwum mubin mangga
ditanya deka mana mana deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu jan nyawa abdi oh bener saha nu geus nyawa mama cak saha sia aing teu nyaho atuh aing mama teu nyaho mah meureun abdi ge diajak ka kejepur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah sia yakin ka mama yakin naonna bae teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama sia di ka mana deuk ka Allah di mana Allah menurut keyakinan si Allah aya tuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deuk ka mana deuk ka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun atuh abdi Allah keheul ngomong atuh jadi Allah bae sia kakarek di beat teh jareunya tuh deuk ka mana maneh deuk ka Allah Allah na aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku mama neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum deka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang deka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha haji diri urang mentek disebut ngaji diri tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang pajeun apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum pajeun teuing ku kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajeun teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan puasa urusan dahar urusan hudang dipeuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai deuk didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mama kaharti mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang wah terus jadi Siti Jenar aya belah mana tuh sama nanya deui bae belah mana tuh Gusti teh Allah teh ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum artina maneh deuk ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum balikna ka diri urang berarti aji diri naon nu mantap ngahalangan ka Gusti Allah sebab isan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa isan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa illam takun kana yara ente ibadah asa deuleuh ka Allah mun teu bisa asa deuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa deuleuh ka Allah Allah asa deuleukeun ka urang deuleuh ka Allah Allah deuleuh ka urang eta lah jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama geus urang ka mamanda ge rarasaan asa dideuleukeun usaha urang asa deuleukeun eta kan rarasaan nah supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha maka dibeatlah ku guru ieu lah laksanakeun sapenting baca ku manehnya sholawat lah ku maca sholawat si mama dan salat ka Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril
anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci. Wih dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah kakarak dididik ya, oh jahenya sing loba maca sholawat sok sepenting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa yang dipakai karesep ku jahe itu sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah dega Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh baheula-heula udan antara mata jeung eta ajuran mana lan eta mulai di gugur sing tenang ya cicing di dia itu cicing di dia tah nya dia kumpulan sekali atau seminggu sekali mal bisa tuh kumpul mah tekanya oan mana leuleus jeung geurasna supaya kanya oan leuleus jeung geurasna besi leuleus urut nah iya ieu tuturkeun nya tuturkeun lain sembarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian nu lain-lain deui aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul itu rahasia Allah nu ngawusulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatan melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nuntun nu ngawusulkeunna mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mah tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa pasantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahu mi'atu amilina bisa bae labjatun tarib bisa labjatan dihareupeun guru bener 5 balik 7 balik deh bisa ka ditu mah segoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca bari bisa kalau pesantren mah maraca kitab bisa bae ka jeung teh kumaha jeung teu kanyawan salah sanajan salah embung disalahkeun misalna salah kanyawan kuno urang negor kuno salah mah wes aing mondok nya salah teu mondok gagahnya di hareupeun itu mondok mah datang maka imah aing salah ieu kueri dididik ku guru mun cara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial geus digesekan ge kelek da ka coplok teu daekeun herang eta batu orang batu bangkong teu kumaha herangan Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliar wa nasukal hajari habib rojak makos batu bangkong satre hargana paling 500.000 satre bandingkeun jeung yakut warna sukal hajar itu mah digosokan itu dek heran batu bangkong mah dek heran kalah kekesel mah gosokan jadi picin ku jana jadi umpak tungtung mah nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi ku ari heran batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua
dibentuk di pondok pesantren kenanya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles kuari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah, nah kuari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum, niat ka Allah make baju, niat ka Allah make samping, niat ka Allah lillah sare, niat ka Allah segala rupa ge niatna ka Allah, silaturahim niat ka Allah, ngaji niatna lillah, ceramah niatna lillah, ceramah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aduh, cek pudoli besi unu mere bae lillahi ta'ala. Tenang pun, tah mangga saya bagianan eta mah. Tuh, geus dah kurang geus lillah belajar lillah teh moal bisa sabulan. Moal bisa 2-3 bulan, setahun hampang diomongkeun nama lillah, hampang diomongkeun nama ikhlas. Orenganan dipraktekeun mah hes. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat, ketika aya kiai ngajina hayang dibayar, ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung, naon bedana jeung nu bodong ngawarung. Nu bodong ngawarung maksudna duit, kiai ceramah maksudna duit, Alhadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mah bisnis hayang boga duit, ai kiai mah ngariung hayang boga duit, akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit-duit keneh. Geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh, dina maksudna duit-duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang. Nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui, maksud dunia mui tinggal mui pinter, tinggal pinter. Naon bedana jeung si Edi anu dagang toge, naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol. Si Udin dagang jengkol maksudnya duit, si Soleh jadi mui maksudnya duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil, si Udin teu lantaran bodoh, dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia, bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin, "Yai, ulah pan yai ka neraka ulah loba omong aing izin." Engke goban kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kieu ulah loba omong. Ayo urang barengan bae. Itu ke Habib Rozak. Aduh, itu nu sarua sih deuk di Pendi. Aduh, hararideung jadi areng. Kunaonnya ieu jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Ji, ini ka neraka lain ngona maksudna emang dunia tiba lagi." Yo dunia dia tupan meureun jabat tuh ge henteu kana neraka mah celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha tuh kuari mah bisa terang-terangan nya sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon di kana neraka lah Golkar gara-gara nama ban maksudna Golkar mah eta tatina lillahi taala ngalaran di Golkar kampanye hese lillahi taala kaseret ku DPR Golkar. Itu kiai PDI sarua kana kakene. Ambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Lepaskeun dunia, lepaskeun makhluk, lepaskeun nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun perang jeung ISIS pagampang. Perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beak deka Allah. Di harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur. Silaturahim bakal ku nafsu kula. Segala rupa bakal ku nafsu henteu.
batur diaromongkeun jeung teuing mah diomongkeun ge ka Allah. Allah doang anu ku aing adin memet dipake ka deudeuh karindu ku aing mah. Atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah. Aing mah rek urusan umat ngurusan diri aing. Mantap disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulawak-ulawak nyalakeun can waktuna. Ku hari nu mantap urusan sorangan can beres urusan batur tungtung apa ngacak-acakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika anjruk di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah ieu lah gara-gara can bisa urusan diri geus urusan batur salah mulai ku hari geus rapi kahayang ieu mah kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere di pamarentah mobil mu yai tari mah teh hayang ini kunaon emang jorek hayang bagus tah aku ieu ada pagi pulau liwat tuh teu mah bung pangagung bung pangalembung hiji aing maneh ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ke Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagainya kahayang hiji be ridho Allah karak jadi heran jadi lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji jeung celing kadeu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup pikuk kahirupan manusia percis okos bulu putih dina sapi nu hideung kadeu ku balerea eta memeureunana hese teuing teu memeureun nyontohanana percis kos Uis Haji Pendi ngan loba teuing teu Uis deui malik teu kadeuleu deui tah mah atawa nu hideung di Uis Haji Pendi panjenengan geus wisan kabeh jembut wisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu kan nah maka bakal kadeuleng ke pangkat-pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala turafu maratibur rijal maka teu kanyahoan pangkat seorang wali illa bi asabi' kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan bea kabeh punyana guruna tugas kitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber ki bae nama wer nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nuntun nyana ka Allah kurang kikian-kikian ge diuk padahal mayit teh keur dituntun deuk dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup baju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh udah sanggupkeun asup nyana can kaluar sohibul betna geus barali geus leuleuan bae kebal teuing anji lapar can kaburu ieu teh ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan aya nu can berangkat aya nu deuk siap berangkat aya nu geus berangkat aya usul maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali
minimal jadi sholihin. Tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nuturkeun. Iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali, kecuali kanyahoana ku guruna, sebab guruna keukeuh ngajakan muridna dielus-elus, dicarekan, digulang gaper, dibaduk-badukeun, lain dek dikukumaha, dek diajak kalawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adimis salat ala al-habib Muhammadin. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم